Ngalamun abdi keur enjing ngarepkeun aya nu sumping emut sosok anu penting nyebor hirup anu kering nyaclak cai soca abdi nyaclak masehana pipi ditatahan makin nyeri emut kajadian kamari satahun orang bersama saling nyurahkeun rasana tapi teu aya statusna komitmenan katelahna awal tina perkenalan ngahiji dina pengajian ku sering urang pependakan timbulah rasa penasaran pas waktos abdi keur galauna karna can tiasa move ona ti mantan nu samemehna anu kasepna kacida di malam sepi mencekam diiringi angin malam telila aya notif WA tapi teu terang ti saha singkat bae caritana manehna nu jadi sebab tiasa move ona ti mantan nu samemehna tiap wengi urang telponan tiap hari urang chatan hingga tersadar timbul nyaman sampai takut kehilangan manehna nu sok mapatahan manehna nu sok ngelingan manehna nu sok maturan nepi subuh kaberangan rencana nuntos kabayang pikeun kaharepna hirup endah jeung manehna ternyata hancur seketika hancur semua rencana luntur semua bahagia pas ngadangu khobar manehna dipentaku pun guruna abdi nahan cai soca nyarek-lek teu karasa ku sebab banget nyerina sedang diri teu kawasa lalaki mah
hirupna teu loba gaya nu nyieun abdi kagumna abdi ikhlas jeung narima kana sagaya dayana karna abdi teh wanita teu kawasa jeung teu daya anu nyieun banget nyeri lain ditinggalkeun pergi tetapi langsung ningali lamaran jeung rencang abdi duh Gusti tulungan abdi hoyong dipasiridho hati ka abdi anu menghadiri lamaran habibi qalbi cekap sakia syairna tekiat deui berkata abdi banjir cai soca ka anjeun anu tercipta